sisikan sampai yang disisikan punya rumahnya orang nggak boleh bisa. Pak sampai naik di bubuyat di kulung. Orang boboy wae lah. Kayak yang heula. Allah pulang tidak. Bawa kaca ini. Nah, abang hayang silah-silah. Juro, nya kemana baru date bejana ka lemur tapi kemarin tok di ka dieu. Bener ki. Geuna mah geus tarobat geuna mah ki. Tarobat kumaha mah nya si goblok teh tarobat. Atuh kumaha urang ayeuna, urang geus beki eueuh. Balad urang mah nya. Bener ki. Geus aya urang neangan kudu neangan di balad mun urang teh Juro. Bener ki. Ayo ini tatuh. Siap ki. Taman. Kumaha? Ren la euy. Duh. Ya. Kumaha ari urang ayeuna geus kieu ya. Ingat tuh ieu teh. Urang manengan panyalindungan we. Syukur-syukur panggil Ki Barung. Ki Barong. Heeh. Ayeuna di mana Ki Barong lagi deui? Teuing. Apal. Pang ngelempang we sugan panggih atuh sugan pareng. Ayo tuh. Tuang nguluykeun lampahnya. Ayo siap. Siapa? Cing aja mah euy. Ini lagi dia. Itu saha euy? Lain kisah itu. Nah, Masa apa ini? ka mana sia? Bade kepayun sugan sia mata-mata aing Juro ieu. Oh, benar ki. Sanes. Sanes kumaha sia, ka mana sia? Abi bade ka payun bade ka gunung. Ka gunung ka mana sia teh? Bade melegan Ki Barong. Abi teh karuan di kakalakun ku Kiteng Korak. Sia apa kaki barong sia? Ngadangu mo Kang tos gitu kan tepang mata acan abi teh. Kapan aing ngaran ki barong teh naon maksudna? Tapi teh di budak-budak ku Kiteng Korak. Aing ge pernah ngadeng ngarang-ngarang si Tangkorak teh. Bener ki. Sia ditekakalakeun ku si Tangkorak. Nuhun. Kabeneran Juro atuh. Heuh, Geus bener, gabung Ki. we jeung aing aya nama. Kela Kut. Ari aki teh saha? Nya Ki Barong teh ya aing teh. Ki Barong teh. Ki Barong Ki Barong aing teh. Salimela tuh Ki. Geus aya mah Juro aing boga batur kabeneran yo. Abi Kang Tarman. Oh, sia si Taraman teh ya. Abi bohim teh ya. Oh, yang geus atuh. Boga balad urang mah Juro bener, Ki, aya mah. heeh. Geus teu hese geuningan aya mah. Bener. Boga kekuatan deui urang mah hayu. Ayo. Anggo lain mah. Ya.
baju rame-rame. Semuanya ikutan. Iya. Yuk bawa. Ayo. Woi, siapa naon eta? Woi. Woi. Saha eta? Saha eta? Ayo. Sia naon ieu teh ngaruga hala awewe. Goblok. Awewe kitu teh. Terenan joro. Siap Ki. Mun jatuh ke. Wanita awewe teh. Jang ini ulah peduli kamu mah. Ingkus, joro. Wanita awewe teh. Mana deui ya? Jeung aya bener si ubed teh aya geuning pengartina. Oh, Dar. Goblok, kurang arti sia teh. Wah, nah. Udah, siap. halang-halang kana perjalanan aing teh. Bener Ki. Modar ini mah bangok peuheung sia. Deui Ki aya nama Ki. Heeh, jong. Ah. Mana we? Oh, mana? Yang kabur. Iya, kan bebas air. Masuk sobek. Kemana? Jangan itu. Ayo ke saya ini. Ayo. Oh, dan itu jelema teh nya. Labu apa yang ngaruga hala ieu jelema ini. Saran aing. Tegas teh wala kaya ieu modal juga namanya jelema. Apa yang ngaruga hala ieu mah. Oh, dari jelema teh. Geus lah. Jangan teh manehut ieu. Nah, itu ieu manehna. Mana haon jeronanya. Bawa ilmu poe. Tapi ieu jelema diantepkeun wae kitu poenya. Ya, geus pamikiran eta lah. Yang dirinya cangkir kemana nih? Aduh, aing dibanding budak ieu korang sepeuh deui. Aduh, ieu nasib aing kumaha ieu.
Aya naon nyi? Ya kacirina juga nu sarieun kieu, karosok kitu. Kela. Bawa ka kabur cicing. Ieu aya naon ieu nu sebenarnya ieu? Pasti mana deui? Adan teh baladu tadi anu bade ngaroga hal abi. Balad nu mana ieu? Rek ngaroga hal kumaha maksudna? Aisek tas di mana, Uce? Abi teh tadi udah ku penjahat bade giroga hal tapi anu nulungan. Nulungan atuh di kasaha ngan di paraehan. Di paraehan. Cek. Aing teh manggihan jelema di jungkrang. Kekayaanana geus tibala kaya. Buah-buah aya hubunganana aya. Ayeuna rek ka mana ayeuna? Ayeuna mah bade euih ka lembur abi. Di mana lemburna? Di Kali Cikawung. Walayah geuningan jauh ti Cikawung. Ludeung balik sorangan. Geus atuh man. Kukureng mah anterkeun. Bisi panggil deui jeung nu tadi. Yap tuturkeun. Ayo teu kudu sieun moal kumaha. Aya naon jam? Dina heula. Hah? Itu naon ngomong nu bener. Mang Ubed. Kunaon si Ubed mah? Aya nu nyiksa. Hah? Aya nu nyiksa. Geus aya nama diukra. Heureukkeun heula. Tong alam heula. Diukra. Heureukkeun. Minum heula. Sok. Cing, balakakeun kumaha kajadianana. Kumaha? Saha si Ubed? Kunaon si Ubed? Aya nu nyiksa. Kela kumaha caritana ieu? Saha si Ubed teh? Si Ubed teh Mamang Abi Oh, terus saha nu nyiksana? luka teuing. Oh. Geus ayeuna mah. Ilaing cicing heula we di dieu nya. Baturan si Asmi. Mun eta mah keun aki urang meang heula ka ditu nya. Pokona mah pangmaturankeun si dieu. Udah tah. Ya. Sampai ada saat ini tadi katanya tekan wae gitu. Saya nak tuturkan.
Allahumma sholli sholli ala Sayyidina Muhammadin. Balalik deui geuning Nyai. Sok lah. Syukur atuh. Kumaha nu dilebak? Eta jukut nangis di kalore da acan. Atas di saware deui. Heeh. Sok minum heula. Cai cahaya. Sampurasun. Sampai. Kenang ki. Biasa. Dia jadi kolot mah. Ngeluar laki di dia. Sok wae di sana. Geus di mana? Angkat. Eta koreng teh ki, tos teh Belanda. Oh, Tos teh Cikawung. Anterkeun jelema, baja nama. Ada kaya nu nganggu nasi ka eta teh cenah jelema teh. oh, Korombolan Ki Barong eta teh. baru itu nah. Heeh ya. Mereka karunya we lah gitu. Kita kok Aya Andika asal di mana asli? mereka lama di Gunung Lawu ki. Tahu. Heeh. Aduh, Gunung Lawu aya lemur gitu. Ya ari lemur mah eueuh dari kuring mah cicing na di dinya ki. Oh, di Andika teh cicing di dinya di daerah Gunung Lawu. Heeh, kaula cicing di Gunung Lawu. Ya, Andika tadi ngomongkeun aya nu rek digurasika. Saha? Heeh, kaula ge teu apal pasti nama. Ngan kuring ge yakin ki. Pasti eta gerombolan Ki Barong anu ngaganggu jelema eta teh. Ki. Ari ieu saha ya budak awe ya? Eta mah incu. Ari indung bapana kamarana ieu. Ai nu bapana mah da sararaba mata ieu teh sawantara mah jeung aki heula. Budak. Budak teh. Ieu budak teh asa sarimba ganjang pamajikan kuring ki. Majikan kuring mana? Heueuh weh kitu kuring mah. Malahan teu baheula teh kuring teh ninggalkeun pamajikan teh. Bari jeung budak, meureun ayeuna mah geus umuran kieu ki. Mata kuring ningali budak ieu ras inget gitu. Aduh itu mah. Nyai ayeuna mah suguhan kamu teh. Ayeuna tuh di dapur aya susu-susu bae. Wah, sok. Nah, Kuring ras inget ka anak pamajikan kelah ari Andika teh asli mah teh. Ngaranna Andika. Ngaran kaula, Teu kudu nyaho kuring teh. ngaran kaula mah Kirawun ki. Heeh. Sok bae nang ngopi we. Bae. Nongkon gelis. Aya. Sana. Saya cai kuring
kuring mah kieu. Sok ngopi rasa saya aya hampura ada aki mah kieu pagawean siapa poena oke Bah, sarua bae kuring iki. Nu penting mah merenan beuteung kausian. Eta nu penting mah sok dah disambil ya asa kabeh eta ya ku ningali bolet ki aduh. sok Moal teu pulen ya. Ayo tuh bareng. sok aki mah kita tadi ngopi wae ieu we keur janjian cocokan Aya nyaan. Pepedok ieu ya. dah kieu kada kolot mah dari naon deui Sarua bae ki lah kuring ge. Nu penting mah kausian. Beuteung. Jika korang Mang Ubed, itu mah jika korang Mang Ubed. jadi ka dieu lain ngaulang wae ka dieu mah geus sacan pagawean ka dieu heula ka dieu heula geus ngopi heula tah cai heula Oke. Tadi kau lagi nempo di ditu aya budak lalaki deui. Kayak saha ki? sarua itu pula keneh Incu deui ge. itu pula Ngopi jang. sok giring ngopi heula geus keun we pagawean mah ke deui sok ayeuna mah tah lalawuhna heula teruskeun heula ieu hanca lah Ki geuningan teu karasa geus burit teh teung. maka meneh ka mana atuh geus cicing di dieu Kau lama rek balik ki. balik ka mana geus di dieu Dendit. Aya ada urusan ke lah. gatuh Kan dia kuring yang tak boleh dia asik ku. sok Amis dah. sok keur di jalan Keur di jalan. Heuh, Nyanggeus we nya ki, lain kurang sono ieu teh kuring teh. Ada urusan lah. Balik kuring mah. hampura nya Oh nya ke nya. cing salam Ku diangkeun lagi kuring mah ngarasa bagja ngarasa bunga. Nyanggeus atuh ke nya. ya Kuring pamit. mangga Sampurasun. sampai siang Weuh, campur sorangan di dia nyok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillah baru dak teh sararuhut latihan oke sok Nilai kesuaan. sok papatahan nyai ya nang meh bisa sing sararuhut latihan sing sararuhutnya nih yang latihannya benarkeun kuda-kudana sia nyai. Sok kepatahan tasian.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Sayyidina Muhammad.